Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu para manco mania, salam dunya tepang dangu denya sareng aki di acara anu maneuh nya dongeng Sunda di kanal YouTube Manco Mania. Urang ngeureuyeun neraskeun deui hanca anu katunda dina jejer lakon Naratas Bagja. Ayeuna tos dugi bagian anu kasalapan kumaha lajengan ieu carios urang Bandungan wae sakedap deui sasarengan. Daramang sadayana alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina. Jembarkeun manahna digampilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balai oge marabahayana. Amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadangukeun ieu dongeng, mangga ulah asa-asanya gantun di subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi atanapi beja kana HP-na upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana pantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Urang sasarengan ngeureuyeun hiburan ngalangkungan media YouTube. Oge sakantenan urang ngareuah-reuahnya tanapi palai mangamumule kana seni dongeng Sunda. Supados tetap aya, tetap rempeg, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang ngamparkeun deui sama kabitanana parsa makna sor bajigur sareng rarawana mangga kaparayun sadayana. Prung Kasus tuker guling tanah pamarentah jeung tanah pangusaha teh terus disilidik ku Agus. Agus teh manggil sababaraha saksi jeung nuliana pikeun ngumpulkeun bukti-bukti jeung katerangan anu otentik. Poe harita rina boga maksud manggihan Agus sanajan lain jadwal pamariksaanana. Ti jam 8 isuk rina geus ngajanteng nungguan. Tuluy diuk lila nungguan dina jajaran kursi tunggu. Tapi tepi ka jam 5 sore manehna can dititah asup ku Agus. Sedangkan di jero kantorna Agus teh sibuk mariksa para saksi. Ieu buku milik abdi tah pami ieu buku rekening milik Bu Rina Nurdiani. Cek salah saurang staf keuangan di perusahaan anu nuker taneuh dibarengan ku salah saurang staf bank penjamin proyek. Dua buku diterima ku Agus tuluy diilikan. Tanah eta teh bade didamel pabrik, Pak. Cek staf perusahaan deui disambung ku staf ti bank. Urina teh seur bisnisna sareng para politisi oge para pangusaha. Nyaku sabab eta kami teh percaya. Agus mariksa deui sababaraha saksi. Nah tuker guling ieu geus diatur ti samemehna. Sumuhun Pak abdi anu janten broker nage cek salah seorang panghubung atau broker anu biasa nyalawan bisnis tanah. Nah tanah anu ditukerkeun teh aya dokumen resmina. Tangtos aya atuh Pak manya pamarentah kersa tukeran sareng tanah anu teu aya surat-suratna. Di mana surat-suratna? Di nu gaduhna. Nya tapi nu gaduhna ke Amerika, anjeun pasti teu boga nomor HP-na kan? Oge teu apa alamat di Amerikana. Si broker teh ukur ngaharuk bari unggek.
Waktu teh geus nunjukkeun jam 5:30 sore. Rina cangkat tina diukna sabab Agus kaluar ti kantorna diiringkeun ku ajudanana, tapi Agus teu malire ka Rina, manehna tonggoi leumpang nuju ka mobilna. Terus nama mulang ka imahna. Rina ukur bisa neureuy ciduh rasa kuciwa katara natrat tina pasemona. Jajaka anu baheula pangnyaahna jeung pangmerhatikeun dirina teh kiwari taya pisan riak-riak hayang panggi atawa sono ka dirina saukur narima dirina di kantor nage mani hararese. Kajadian seperti harita teh terus lumangsung sababaraha poe ka hareupna, tepi ka hiji poe anu memang giliran Rina dipariksa deui. Kakarak Rina bisa asup ka kantorna Agus. Eta ge dibarengan jeung saksi-saksi anu sejena. Ari ieu foto nuju di mana? Cek Agus bari nyodorkeun hiji foto ka hareupeun Rina. Didinya ya Rina jeung para pangusaha. Ieu mah nuju ningalian tanah anu bade dituker ku tanahna pade dihadad. Anjeun secara pribadi init ningalian di mana jeung sabaraha luas tanahna. Terus mindahkeun tanah negara. Nah anjeun ngahubungi Dedi Hadad. Teu Pak, abdi teu terang. Ari ieu saha? Cek Agus bari nunjuk hiji lalaki dina foto nu nangtung gigireun Rina. Direkturna perusahaan Pak Dedi Hadad, Pak. Nyatos, mangga antos di luar heula. Rina nurut manehna ngoloyong kaluar gek diuk dina bangku panjang tempat tunggu tamu. Hatena tagiwur teu buku rasa, sabab najan diinget-inget ge rarasaan. Manehna teu boga salah tapi naha loba bukti anu mojokeun kana dirina. Agus mariksa nu sajena. Pak Atep, Bapa anu ngurusan panukeran taneuh ti parusahaan Pak Dedi. Sabaraha artos tuker tambah eta tanah teh? 800 juta Pak. 800 juta. Ulah ngabohong. Dina data pemerintah ukur asup artos 400 juta. Hartina anjeun untung 400 juta. 200 juta dibikeun ka burina kan. Nu ditanya teu bisa ngawalon ukur tungkul nempo ka handap. Rina kagiliran deui dipariksa. Burina boga hubungan naon anjeun jeung jalma ieu? Cek Agus bari nunjuk deui ka hiji foto anu aya Rina jeung hiji lalaki. Teu aya hubungan naon-naon, mung hubungan profesional biasa. Olon Rina ka Agus. Manehna masihan mobil sanes? Pak, rerencangan masihan hadiah ulang tahun barina eta mobil teu pernah dianggo, Pak. Masih aya di garasi. Agus ukur nyerengeh nempo Rina anu gemper. Agus malik ka ajudanana. Dahlan. Gulan Pak. Anjeun pernah diberi hadiah mobil? Teu acan pernah Pak. Can pernah? Teu acan Pak. Agus malik deui ka Rina. Dahlan sami sareng burina anjeunna sami pagawe pamarentah. Sami PNS oge. Tapi burina mah spesial nian. 3 poe sanggeusna ulang tahun anjeun tanah dibikeun ka parusahaan Pak Dedi Hadad. Tangtu bae sawaktu anjeun aya di sistem sulit pikeun nolak sanes. Anjeun aya komentar sejen. Rina ukur bisa gogodeg, manehna nyalahkeun diri sorangan kunaon polos narima kitu bae pamere batur. Anu tungtung nama jadi mamala pikeun dirina sorangan. Waktu terus nyerelek sakabeh saksi dipariksa tepi ka diah jeung salakina oge dipariksa ku Agus saparakanca. Posisi Rina beuki ka pojok sababaraha bukti nunjukkeun yen Rina memang salah.
Ieu nu jadi beratna sababrina teh najan pinter tapi jalmana polos taya curiga naon-naon kana laku lampah jalma anu ngadeukeutan ka dirina. Padahal mah jalma-jalma nu ngadeukeut teh najan bager ge aya pamrihna jeung tujuan anu tangtu disatukangeun ka bageuranana. Kiwari rina nu bakal jadi tumbal sabab jelas aya tanda tangan manehna dina dokumen tuker guling tanah pemerintah jeung tanah milik pangusaha. Harita geus tengah poe tapi Rina can keneh dipariksa. Jam reureuh geus kaburu datang. Rina ngaleos muru ka imah. Rina ngaleos muru ka warung sangu anu aya di peuntasieun kantor KPK. Sawaktu Rina keur dahar, saurang lalaki make jas hideung nyamperkeun ka Rina. "Bu, nepangkeun abdi pangacara. Abdi tiasa mantosan kasus ibu." Cek eta lalaki bari suraseri ramah naker. "Oh, kumaha carana Pak?" Rina malik tumanya. "Abdi bakal ngadamel kasepakatan sareng patugas KPK anu ngurus kasus ibu. Engke anjeunna bakal tiasa ngabebaskeun ibu tina kasus ibu." Walon si lalaki ka Rina. Tapi ngadadak Agus nyamperkeun, si horeng mah Agus ge keur dahar di dinya. Kabeneran diukna disatukangeun kursi anu didiukan ku si lalaki. "Kuring patugas anu nangani kasusna. Anjeun arek naon, ha? Ngaran anjeun sa?" Diki Sodikin, Pak." "Anjeun apal? Burina bakal ngaringkuk di pangberokan antara 7 sampai 8 tahun lilana. Kesa kalian anjeun ku kuring diseret bareng bikin maturan di pangberokan." Cek Agus tuluy ngaleos ninggalkeun Diki Sodikin jeung Rina anu ting harulang. Sanggeus beres jam reureuh Rina dipanggil deui ka kantor Agus Santana. Raraya nu geulis panon nu ceureuleuk kiwari ka ciri sepa oge carindu. Nguyung gering nangtung ngalang layung sabab hate dibangbaluhan ku masalah anu pohara naker nyiksa kana batina. Jieunkeun kuring surat. Cek Agus bari ngasongkeun buku jeung pulpena. Pas semon Agus teriuk-riuk tetep judes bari jeung tiis. Rina nyekel pulpen tuluy melong ka Agus nungguan naon anu kudu ditulis tina surat anu rek dijieun. "Ambu, Abah," cek Agus. Rina nurutkeun nulis dina kertas. "Rina Nurdiani," cek Agus deui. Rina mureleng karak surti lamun eta surat teh ditujukeun pikeun kolotna sorangan. Ulah molotot kitu gancang tulis, cek Agus bari nunjuk kana kertas. Rina nulis deui. Rina teu naon-naon. Sadaya bukti ngalawan abdi nyuhunkeun pidoana ka sadayana margi Rina bakal ditahan, bakal dipenjara 7 tahun lilana. Nyuhunkeun hapuntenna oge kangge salaki abdi anu jujur. Rina cengkat molotot deui ka Agus. Ayeuna mah aya cipanon anu ngalembereh masihan pipina. "Tulis ngaran kuring," cek Agus ka Rina. Rina terus nuluykeun tulisanana. "Tungtungan ku tahanan KPK Rina Nurdiani." Tuluy tanda tangan. Cek Agus deui bari tetep pasomana terubah sakitu nempo beungeut Rina anu geus angkeup. "Tos sakitu wae, ayeuna mangga kaluar." Cek Agus teu nolih deui ka Rina, manehna ngarongkong gelasna tuluy ngaleguk nginum. Rina tungkul paromana alum jeung nguyung. Cengkat tina diukna tuluy ngaleos kaluar ti kantorna Agus Santana. Peutingna di hiji restoran Agus keur dalahar bareng ngawangkong jeung batur-batur sakantorna. "Kumaha kasus Rina, Gus?" cek Ojay sobatna Agus.
nya lancar-lancar baik walon Agus kade jadi dendam pribadi Gus nya gitulah anjeun ge ngarti meureun ulah tega teuing lur karunya. Seri Agus katahan sababrina jol aya di hareupeunana teu nyahoan deui datangna. Kuring pernah janji ka sasaha yen bakal mika cinta dirina leuwih ti mika cinta diri sorangan. Tah Agus tegep lah cek Ojay anu can mireungeuh aya rina. Abdi ka dieu pikeun nemonan anjeun. Rina nyarita bari sorana pinuh ku parasaan anu campur aduk. Puisi tadi teh kangge anjeunna saha teh namina teh? Saha? Rina Nurdiani. Tah bener. Jay. Gus. Kumaha ya? Nyaeta Rina Nurdiani. Anjeunna kawentar, gelis, pragmatis, gampang rubah hatena. Kutan gitu cek batur Agus anu sejena. Nya kabar anyar nama malah ngadahar suap 200 jutaan. Nah 200 juta kagok pisan menjarana ge. Sakalian we 2 triliun atau 2 miliar ada mantes. Cek Agus bari seri sinis karina. Batur-batur Agus ting olohok melong karina rina ngaleos sabab ditungguan ge moal bisa ngobrol bener ari keur ngariung kitu mah. Kocapkeun Agus harita keur ka toilet. Manehna kakarak beres kahampangan keur ngeunteung dina wastafel nyadadak datang Rina nyampeurkeun. Rada ngagebeg reuas Agus teh sabab bisi aya nu nempo manehna paduduhan di jero toilet lalaki jeung saurang awewe. Ieu teh toilet lalaki, cek Agus bari erek ngaleos tapi kadua leungeun Rina nahan awakna. Anjeun teu bisa ngalakukeun leuwih ti eta. Kuring ngarasakeun siksaan ieu. Kuring eungap. Kuring teu bisa napas. Naonkah hayang anjeun sabenerna ti kuring? Cek Rina bahasana rada heuras kadorong ku emosi anu salila ieu disidem. Kuring mah ukur ngajalankeun tugas kuring, pagawean kuring. Tembal Agus bari rek ngaleos tapi deui-deui ditahan ku Rina. Tapi anjeun boga kartu, boga waktu, kunaon anjeun merekpek. Anjeun nyalahgunakeun kadudukan anjeun. Cek Rina tambah sewot. Nya anjeun salah ngagunakeun waktu penting harita. Ayeuna giliran kuring. Kuring teh nyalahgunakeun waktu Agus Santana. Naon nu anjeun nyaho ngeunaan nyalahgunakeun waktu? Naon kitu? Kuring bakal ngagorowok ayeuna. Bebeja ka batur yen anjeun geus ngalakukeun pelecehan seksual ka kuring. Sok, mangga jejeritan sing tarik ayeuna. Ku kuring ditungguan. Cek Agus kalakah nyarande kana tembok. Rina keheul jeung kesel nempo Agus nu hese pisan dirubahna. Peuting harita pangumuman PNS. Nya peuting harita oge kuring nampa bejayan kulawarga anjeun teu narima lamun kuring digawe. Kuring kudu kumaha? Cek Rina sorana nyentak pinuh ku rasa putus asa. Agus harita ngadeukeut ka Rina. Sacan peuting kawinan urang geus ngabahas ngeunaan hal eta. Kuring geus ngidinan anjeun pikeun digawe sanajan geus jadi pamajikan. Kuduna anjeun teh percaya ka kuring lain ka nu sejen. Rina kadese ukur cipanon anu bedah tina kongkolak. Kuring teh mika cinta ka anjeun Rina. Nah anjeun teu mikir ngeunaan diri kuring. Cek Agus deui bari nyentak Rina. Kiwari anjeun datang ngan ukur pikeun ngabedahkeun cimata,
Naon ari cipanon kuring, naon ari cipanon kolot kuring. Kaambak Agus beda harita. Kuring satuju, kuring rumah salah. Tapi naon anu kudu ku kuring dilakukan ayeuna pikeun nebusna? Naon? Kudu kumaha? Nah teu aya pisan hampura pikeun kuring. Ceuk Rina cipanonna tambah murubut juuh masihan pipina. Agus ngaleos di hareupeun Rina muru kana panto kaluar, tapi Rina ngudag bari matot pigeulangna. Santana, lamun anjeun bener ijid ka kuring, hayang menjarekeun kuring, hayang nyiksa kuring, ulah diengke-engke. Tahan kuring ayeuna keneh ulah isuk atawa pageto. Santeuna kuring bebas dina siksaan ieu, kuring moal ngangles, kuring bakal ngaku narima suap. Kancang tahan kuring, kuring moal ngalawan. Ceuk Rina bari ceurik euriheun. Nemporina kawas kitu mah aya rasa karunya jeung watir dina hate Agus teh. Agus malik bari nyakel tak-tak Rina. Tos heula, tahannya. Tahan. Naon kudu ku kuring ditakukeun ayeuna? Ceuk Rina bari ngepeskeun panyakel Agus. Rina hoyong nyarios, hayu urang nyarios. Tapi ulah di dieu. Cek Agus rada lehe hatena. Jep duanana jempe sabab aya lalaki nu ngadadak asup ka jero toilet. Tapi Agus gancang mere isarah pikeun eta lalaki supaya terus ka jero. Keur kitu torojol aya tukang kupat tahu datang pamirsa. Atuh Rina jeung Agus gancang keluar bari terus mesen kupat tahu kitu oge kidalangnya. Pamirsa sadayana sakitu heula dongengna. Lalakonna ratas bagja bagian kasalapan cag urang teuneun dihandeuleum sieum geusan sampeureun. Urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun urang sampeur di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana wae aya nu parantos satia mancos satia ngadangkukeun oge satia ngarojong kana dongeng-dongeng Aki. Akina ieu nama bade mairan heula atanapi maosan heula pairannya utos lebat aya teh saha we aya teh Lia Yulan dari Bawea. Waalaikumsalam hadir Ki Manco. Sumuhun mangga Wilujeng sonten. Kang Agus Sumanti anu sila mendakor ti Garutna teh Linda Imut nu Bogor ti Bandungna. Aya teteh Tami Maliha nu hadir Manco ti Palihan Ciamis. Ka teteh Yulinda Belya anu pis akiku sami-sami di Tasikmalayanya. Aya Usen Ahmad. Assalamualaikum. Alhamdulillah patebang dangu deui Sumedang Mancot Raski hatur nuhun urang Sumedang. Kang Junaidi Junaid di Tangerang hadir di Manco Mania dongengna Ki Dagana atas bagja hatur nuhun dongengna sami-sami. Kang Wawan Setiawan hadir Manco Ki hatur nuhun mugi aki sakulawargi sehat walafiat dina kabarokahan amin. Teh Tini Martini sore yang hadir Aki ngacung bilih teu ka absen mangga urang catat dina almanak. Poharanya. Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir Manco. Waalaikumsalam rampes Aki Medardi cariosna ratas bagian hatur nuhun Aki mugi Aki aya dina kawilujengan sinareng kawalian amin. Teh Stradilait satia ngedangkeun sauna Kang Ade Goler oge sami hatur nuhun jempolna. Mamah Puspa Rumah Karawang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes Ki Manco bari katirisan hujan ti kamariki sumuhun ieu di Aki ge hujan mamah. Aya Alpin N Raihan Mancot Raski abi mah panuju pisan kana sikap Agus Santana karina Nordiani teh nuhun Ki sehat Raski hatur nuhun. Wah pendukung Agus Santana ieu mah ya Kang Alpin. Badar ya kamuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng sonten kumaha Ki Damang. Alhamdulillah. Badar ya kamuni Mancot Ras mangga hatur nuhun. Teni Suhaini ti Batam kawiti Subang hadir sareng Manco Mania moal langkung. Ki etang-etang nostalgia Warsih 78an ngadangukeun di radio Tatanggi. Sumuhun. Pungkur manya urang teh ting darpong di payunan radio. Teh Rina ti Oman Wilujeng sonten hadir Ki lalaki manisok egois karunya kaneng Rina tah ieu mah pendukung Rina Nurdiani. Manya teu ngadukung namina saminya.
Teh Nur Laila, waalaikumsalam hadir manco semuhun. Teh Anita Parel ge caliki semuhun. Mangga mana, waalaikumsalam alhamdulillah manco kian opis dongengna katampi ki sami-sami. Kakang Prabu Arjuna mantap ki. Teh Intan Ramadhani hadir Garut ki semuhun. Kang Asep Saipullah, assalamualaikum ki. Waalaikumsalam. Teh Cibuntu hadir manco perungah mangga hatur nuhun. Manco mania Tasik ki bari ngopdud Kang Setia Budi anu Satyat Salamina. Hatur nuhun. Celis di Tasik Malaya Kebon Tiu hadir manco mania kalarasan Tasik nuju hujan sami cece aduh teras wae hujan mah cibalaga donate ati kuningan hanapun Ciremai hadir manco dongeng naki hatur nuhun sami-sami ya enggak sakitu ulah nu tiasa kapihatur akina amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purmios cag hanca.